Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng kana part katilu nya nyata pembagian kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima nan. Wa aqsamuhu sareng ari babagian kalam salah satu neta aya tilu ismun tegasna kahiji isim wa fi'lun sareng kadua fi'il wa harfun sareng katilu harap. Wa aqsamuhu wau dina lapad aqsamuhu teh wauna disebat waw istinab bayani nu mana patokana masoha uku uha jawaban an sualin muqaddarin wau anu sah jadi jawab tina pertanyaan anu dikira-kira ditakdirkeun we naon wa taqdiruna ka'anna sa'ilan qala lahu qad dzakarta awalan ta'rifal kalamiya dan hati pamaksamuhu ay ajzaihi allati yata'allafu minha faqala lahu wa aqsamuhu salah satun sapertoskeun kitu. Sakumaha dina kitab Imriti pembagian kalam teh kabagi tilu. Lis min wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadihi salasuhahi al kalim. Riba bagian kalam eta ayatilu isim fi'il harap nu jadi katilu. Nu kahiji nyaeta isim anu bakal dibahas dina isim aya 5. Nu kahiji patokanana aya ceuk lugoh sareng ceuk istilah. Lamun saur logohna madalla ala musamman hartosna perkara anu nuduhkeun kana anu dinamian. Kana anu dinamian perkara baik itu benda atanapi naon deui sifat ngarannya sareng sajabina. Lajeng saur istilahna wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuktaron bi zamanin wad'an. Kalimah anu nuduhkeun kana makna dina awakna sorangan bari henteu dibarengan ku zaman anu tilu dina pamarnahanana. Janten lamun saur dina istilah mah isim teh perkara anu nuduhkeun kana makna pikeun awakna sorangan kalayan teu aya dibarengan ku zaman. Seperti contohna naon ayeuna kataba nulis, karoma mulya, sareng sajabina teu butuh ayeuna kana zaman. Sapertoskeun kitu. Karna ceuk qaidah wa ismu madalla ala maknan yaqo bi azmanin salasatin qadin qata. Ngaran isim kalimah anu nuduhkeun kana makna sarta zaman disepikeun. Isim anu nuduhkeun isim kalimah anu nuduhkeun kana makna sarta zaman disepikeun. Artosna nuduhkeun kana makna tetapi teu ngagaduhan zaman. Sapertoskeun anu parantos dicontohkeun tadi. Anu kaduana nyaeta hukum isim. Asal hukum tina isim teh mu'rab. Nu mana ngaran mu'rab teh mala yusbiul harf isim anu henteu nyarupian kana harap. Lamun dina alfiyahna maningenan wa mu'rabul asma'i ma qad salima min sabahil harfi ka ardin usima. Ngaran isim mu'rab nyata
teu sarua jeung harap anu biasa. Nyata aya benten sareng harap-harap anu sanes. Tapi aya deui isim anu mabni oge. Sabab nyarupian kana harap. Ngaran isim anu mabni mayusbiul harfa, isim anu nyarupian kana harap. Sakumaha dina Alfiyah wa mu'rabul asma'i ma qad salima min sabahil harfi ka ardin musima. Ngaran isim mu'rab itu teh nyata teu sarua sareng harap anu biasa. Lepat. Wa ismu minhu mu'rabun wa mabni li sabahi minal hurufi mubni. Isim teh aya nu mu'rab sareng anu mabni. Isim anu nyarupian kana harap aya kabagi kana 4 tempat. Nu kahiji dina pada wadona nyata sapertoskeun isim domir. Tah, mabni isim domir mah nya. Dina pada naon ayeuna wadona. Nu kadua dina pada maknana nyata sapertoskeun isim isyarah. Isim istifham sareng isim syartiyah. Isim isyarah hukumna mabni. Margi nyarupian kana harap dina pada maknana. Maksudna isim isyarah henteu ngagaduhan lapad sabab maknan minal ma'ani. Kumargi kitu didamel lapad anu nuduhkeun kana isyarah. Seperti hada pikeun ngisarahan mufrad mudzakkar anu qarib. Hada ieu lalaki sorangan. Anu nyarupian kana lapad ma anu nuduhkeun kana makna napi. Aya contoh dina Al-Qur'an sapertoskeun naon nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma di dinya tah aya makna naon makna napi. Nu kadua isim istifham hukumna mabni margi nyarupian kana harap dina pada maknana. Maksudna adawat istifham teh ninganan anu 11 kabagi 2. Hiji anu bentukna harap nyata a seperti hal ngagaduhan makna istifham sabab naon umul istifham. 2 anu berbentuk isim nyaeta man sareng anu sanesna. Kesimpulanana lapad man nyarupian kana a dina pada kana a istifham keneh dina pada naon ngagaduhan makna istifhamna. Hukumna isim istifham mabni. Salajengna isim isyarah hukumna mabni margi nyarupian kana harap dina pada maknana. Maksudna adawat syartiyah ayat 17 kabagi 2. Hiji anu berbentuk harap nyata in sareng idma ngagaduhan makna syartiyah sabab syartiyah. 2 anu berbentuk isim nyata man sareng anu sanesna. Kesimpulanana lapad man nyarupian kana in dina pada ngagaduhan makna syartiyah. Sapertoskeun kitu. Dina niabahna seperti isim fi'il lapad soh niabah tina uskut. Man niabah tina ibtida. Dina iftiqarna nyaeta isim mausul butuh silah.
harap butuh madkhul sapertoskeun kitu sakumaha kasauran dina Sur Ibnu Malik asyabahil wad'i bismai jitana wal maknawi pimata wa pihuna wa kaniyabatin mina fi'lin bina ta'atsurin wa kaftiqorin wusila. Salajengna panyetakan isim. Penyetakan nana didamel tina masdar ngan dua kaluaran ikhtilaf dua qaul ngan dina kaluaranna maksudna kaluaranna ikhtilaf dua qaul. Cek ulama bisriyin mah naon isim teh didamel nang nyetak tina masdar kaluaran tina sulasi mujarrad bab kahiji bina nakis waw. Mun ditasrif sama yasmu samuan maknana al-ulu wal irtifa'u kadar-kadar umuluhur. Amun cek ulama kupiyin nyaeta masdar kaluaran tina sulasi mujarrad bab kadua bina misal wasama yasimu simata wa wasman maknana al-alamah ciri. Ngan anu unggul mah pendapat ulama bisriyin sabab lapad ismun dina nalika jamakna kana lapad asma'u dina nalika tasghirna kana lapad sumayun. Hari pendapat ulama kupiin mah ismun dina nalika jamakna kana lapad ausamun tasghirna kana lapad usaimun. Pangna anu dipilih pendapat ulama bisriyin sabab muttarid dina Al-Qur'an karena cuqaidah washtaqul isma min samal bisri washtaqahu min wasamal kufiyu wal madhabul muqaddamul jaliyu daliluhul asma'u wassumayu. Eta lamun telepat mah dina jurumiyah naon teh kafrawi lamun telepat nahnya isim kabagi kana tilu. Hiji isim dohir patokana madala alam nusammahu bila qaidi takalumin au ghaibin au khitabin. Isim anu nuduhkeun kana anu dinamian kalawan teu make kaid mutakalim ghaib sareng mukhatab. Contoh Jaidun isim dohir jelas katingali nya teu make naon ayeuna kaid mutakalim goib muhotob sarang sajabina tetapi ieu mah aya langsung Jaidun isim dohir jelas nemrak ciri. Nanging isim dohir ge kabagi dua aya sharih aya muawwal bisharih. Kumaha aya ari isim sharih isim anu henteu mika butuh kana diayakeun kana ditakwil dina kaisimanana teu butuh kana ditakwil anu sharih mah nya benten sareng muawwal bisharih mah butuh kana ditakwil heula isim anu mika butuh kana ditakwil dina kaisimanana cirina diantarana fi'il mudhari anu kasumpingan ku an amil nawasib. Tah fi'il mudhari tiasa janten naon janten isim ngan isimna tadi muawwal bisharih hartosna misti ditasgir heula pikeun nganyahokeun kana kaisimanana. Anu
salajengna isim domir tadi dohir ayeuna domir patokanana madal ala musamahu biqaidi takalumin au ghaibin au khitabin isim anu nuduhkeun kana anu dinamian kalawan make kaid mutakalim ghaib sareng mukhatab make kaid ieu mah nya kumaha kasauran Ibnu Malik pamalidi ghaibatin au huduri ka anta wa huwa sami bidomiri isim domir kabagi dua bagian aya domir muttasil aya deui domir naon kahid dua hiji deui teh domir munfasil aya muttasil aya munfasil domir muttasil kumaha pengertianana isim domir anu tara dijieun kawitan sareng tara tumiba dina sabada lapan illa angin dina zaman laluasa tah isim domir muttasil mah tara naon tara tumiba sabada lapan illa angin dina zaman laluasa naon pangna domir tara dijadikeun kawitan pangna isim domir muttasil tara dijadikeun kawitan kumargi saur ulama li anna muttasila la yakunu illa ba'da muttasili bihi sayaktosna anu nganal anu ngantelan tara tumiba angin dina sabada anu diantelan anu ngantelan mah tara naon tara tumiba iwati aya anu ngantelan heula saparantoskeun kitu pangna domir muttasil tara tumiba dina sabada illa li anna ma ba'da illa la yakunu illa mustasna wa mustasna wa maf'ul duna wal aslu fil maf'uli ayan fasila karena sayaktosna kalimah anu sabada illa tara bukti kecuali mustasna sedangkan ari mustasna teh maf'ul duna ari asatina maf'ul mah munfasil tos sakitu heula meureunan sakumaha kasauran Ibnu Malik wal aslu fil fa'ili ayat tasila wal aslu fil maf'uli ayat fasila wallahu a'lam bissawab ayeuna nembe naon karek pembahasan isim nahwanya kin dilajeng deui kana pembahasan ieu sareng harapna wallahu a'lam bissawab.